Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria Syam. Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an, WH datang tuntung nama. Ulah Gusti, jang sakadar mangun simplong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu, bapak, penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya. Pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama. Di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Sanu mimilu atuh jadi jurig. Mantep kiai nu mimilu di negara kiai caksia sama aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig cenah mah. TNI jadi jurig mah emang jurig negara cenah mah. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Eueuh masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acakan. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai. Asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang Sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, Kiai, cau. Au.
Nah barang kukura geus servis wari bisa nyana cau horeng. Nah ieu Ki Subandi ge geus servis we. Cau. Ki Wahab mah wari ge cadel keneh lau nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan. Tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dia ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon solear kabeh. Komo ieu mah raja solear ieu mah. Aduh kasep. Ngan pada ubuntutan doang. Atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari. Waduh kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Timimiti tarangna, halisna, irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail. Naik 10, naik 11, 12, 13. Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu panasaran hayang neuleut Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah. Seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleut beungeut haji pedi lapar mah. Lapar. Malah keluar peureup. Masya Allah. Bedana Kangjeng Nabi Ismail. Nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb. Dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah. Dibere pangbubunga ya Allah bi ghulamin halim. Dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris. Sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna. Dina salian ti capetang cerdasna. Dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah. Du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe.
nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sodakohna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kagetan malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dieu di Blaraja lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Blaraja KTP-na mah urang Cisoka aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah nu ieu mah ulah waka nu ieu mah ulah waka dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on dibere saparapat on aju ku nyana ditusukan digarang ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang Lord Masya Allah komo tukang mencit mah kulit dibawa ku nyana hulu dibawa ku nyana ceker dibawa ku nyana jeroan dibawa ku nyana heuy ai ieu kumaha lalakonna Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah ku nyana ya Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar ku maneh ta 1000 dalahar ta ku maneh 300 man munding ta dalahar ku maneh onta ya Allah ya Rob masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Ibrahim aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu hewan milik Allah lain milik kula kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah dunia langit jeung bumi katutesina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan andai kata kaula boga anak anak kula mun diinstruksikeun kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah Masya Allah kan iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa falamma balagu ma'ahu sa'ya barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya bisa ngabantuan indung bapana bisa ngabantuan tatanggana bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi
wa qala ya bunayya ceuk Kangjeng Nabi Ibrahim anak king Ismail ka dieu aya naon abah inni raaitu fil manam abah tadi peuting ngimpi naon abah anni azbahuka abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail fanzur madza taro coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin cek Kangjeng Nabi Ismail abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah if'al ma tu'mar laksanakeun perintah Gusti Allah Gusti Allah nitah mencit abdi ya Allah ya Rabb pokona mas satajiduni abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin abdi persilahkeun ku abah pencit di mana instruksi Allah urang lamun boga anak kos kitu tah kasep biasa haju titah dipencit ambo-ambo meureunahnan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat Gusti ya Allah ya Rabb coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti dia mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah Masya Allah diabadikan di Al-Quranul Karim dibaca ku urang waqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek cek kula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bah kampak leutik ya bah emang jang naon tarang abah ya maksudna naon sia belikeun motor bah lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah sial da urang Cisoka boga goblok siana naonan cak abah pan kula di pegahan besina ge ku abah memeh ka batur ka abah heula goblok ibu dah ieu bah ieu seminggu motor eueuh awas mun teu kaca tarang nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ieu mah ieu naon sia naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak karari amat sia ieu naonan teu bisa naonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas Masya Allah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola tah hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan beuh jahat sama kos kitu mah deh itu jadi polisi atau polisi dengan modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak orang deres kene sakir mah ye udah bener tungtungna udah bener boga anak teh Masya Allah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun tiluk mau marti paling nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana
coba tanya hayang naon sambarkeun sia balik masan teu ngomong-ngomong hayang naon umur geus sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emat tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salaf bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh engke si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus basantren ye di dieu Tijan mah ye di dieu Sanusi ye di dieu Umul Barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka dituna urusan kula Masya Allah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri paling ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh budak ieu budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sanu pangsugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta kanu panggagahna abdi mah hayang kuat numpang kuat da saha Gusti Allah penta ka numpang kuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang Cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya nana ge susah suka Gusti Allah adi suka Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana wari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir sia 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti Kolam datang tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti Kolam Muhammadun datang ka bab ibtida be poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae atuh geus beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh urang no Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah
batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diondang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nyana mah bisa ceramah nyana mah bisa mamaca nyana mah mamaca tuh nyana mah kikiran bae asakanyana bae tolol meureunana mamaca kudu berobani nyana mah bisa Masya Allah sagala bisa Taki Ardani mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajek eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilah nyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam titah dipencit nurut mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan urang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail cak Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit Masya Allah ngan abdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar
bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail ieu bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu masyaallah kari eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana mangga bapak abdi besi rek dipencit begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol teh iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah waduh cak iblis ieu moal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol buat dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseul hari teh meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbih tiis hate Allah 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 ieu mah lain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga paling di Panggang Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum salam ieu hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerahan ka ditu salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan tama kos itu salaki abdi mah nabi cak jana deh pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dipencit teu naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya mah balik penting ya nyana
orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapana bapak rusak tuh tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae lah ieu mah baja ieu mah Pak Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoan mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah mana teh kuresep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal kaluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah subhanahu wa ta'ala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atuh geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar tarik kaluhur tarik dekat tungkulkeun ka hadap teuteurah Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sekali deui bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun deui teuterak sama sekali teuterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu peso ke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cep buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu dak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim si keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu ge can lempeng can lempeng ieu mah geus parah tauhid ka Allah mantengna pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah
embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe. Cak Kangjeng cak malaikat Jibril, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cak Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho gorenganan. Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Weh, eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Ai koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah. Kayak koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Ai koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pamajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contona sieun. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Dia eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggal. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon bahkan belati geus dikieu-kieu gorenganan ngabagina teu akur buntut ka imah cenah ceker imah hate imah hulu imah cak tetangga aing naon goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres. Masya Allah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajen mah teu aya di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang.
sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege ka isimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting tilu panggung baheu lain haju maraca syahadat pugunya nanaga subuhna kieu teh Allahumma hidini cak anakna bah emang duha teh lo ngomong sia atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut di Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil eueuh salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presidenna ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkatna ka Allah urang masyarakatna tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim walahum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim walahum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia geus disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haramkeunana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah yeuh urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang urang menceritakeun tentang sumastaqamu datang ka fala khaufun alaihim walahum yahzanun kabelah dituna mah jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah
ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah, cintana urang ka para ulama, cintana urang ka para aulia Allah, urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah. Amin ya rabbal